doraka eta itu ari teu aya hajat mah. Tah maka ketika eta ngoprek najis bari teu aya hajat tuluy we aya nu nyepret kana naon kana leungeun urang atawa misalna kana anggota badan urang begitu sehingga anggota badan urang teh kanajisan maka eta mah wajib ngumbah najis bari fauron pada buru-buru pada harita keneh. Naon sababna? Sabab kumi gawe ngoprek kana eta naon teh kana najis bari teu aya pangaputuh teh maka jadi dosa. Maka ketika terburu-buru dikumah, salila sejero eta tetap dihukuman berdosa. Misalnya isuk-isuk jam 7 ngoprek najis tanpa hajat, nyepret karena awak urang. Bersih dibersihan teh engkewe jam 11 memeh lohor. Maka timimiti eta najis nempel karena awak urang, nepi ka jam 11 tetap dihukuman dosa berdosa. Naon sababna? Sabab aya kewajiban ngumbah najis nu aya di awak urang bari pauron bari buru sabab ngoprek najisna teu aya naon teu aya pangabutuh sarua jeung gawe dosa teu ngaraksa awak urang tina naon tina najis.